tak paingan sakecelak cai mata inung murag kana pipiana nyeri hate ku kalakuan anak sakecelak dijadikeun cai nu umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kahinaan dunia jeung akhiratna manga emutan bener tuh da dibere ceramah kieu pan rai geuneuk rai pias pan sadar kabeh bener Bu asli baheula ibu minta duit ka kolot kolot teu mere kunaon ku teu boga ayeuna ibu geus boga duit hayang mere duit ka kolot ibu ceurik kunaon maka jeung ceurik inungna geus rup ku padung rap ku lemah katurban tanda beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutunggul anu ngajantul di luhur kubur duit deuk 1 miliar deuk sabaraha puluh juta kadahar anu pikaresep deuk dianterkeun ka mana nalika inung bapak geus eueuh mata hampura meungpeung inung bapak ayeuna pek sumujud kanu jadi kolot ibadah naon nu bakal ditolak ku Allah bakal ditampa kabeh lantaran inung geus mika ridho kanu ngaran anakna tuh gambaran lalakon hirup da urang teh barada gong baheula ka kolot ulah nepi ka kuburan batur diberesihan ai kuburan kolot nepi ka jemot ieuna jukutna eueuh nu mang menerkeun ulah nepi ka batur suntangan ai ka kolot punten ge eueuh ka becus di mana letak penghormatan anak kanu jadi kolotna moal aya nu bisa mayar hutang kanu jadi kolot ilmun teh mah urang boga hutang ka BPN, PPR, bank niaga, bank swasta tenang Allah bakal ngarizkian tapi hiji nu moal pernah kabayar hutang jasa kolot kanu jadi anakna nya